Jadi upami aya jalmi anu sanes muji ka urang kusabab urang teh ceuk sangkana jelema halus, ceuk sangkana jelema hade, ceuk sangkana loba kahadeanana, maka sikap urang ketika menghadapi pujian ti batur lain kalah kakang kamu, tapi justru urang kudu moyong diri urang sorangan. Sabab wa aya apal kana kakurangan jeung kana kagorengan diri kajaba diri urang sorangan. Eta bukan hiji. Nu kaduana ketika aya jalmi muji ka urang, maka enggal kembalikeun eta pujian teh ka Maha Kawasa. Sabab hanya Allah nu pantas dipuji. Urang mah jalma bisa nyieun kahadean ge ku Allah digerakkeun. Bisa urang angkat ti bumi ka dieu, tiasa urang ngalaksanakeun pangaosan, tiasa urang ngalaksanakeun ibadah bukan semata-mata kemampuan diri bahwa urang punya kemampuan ngalaksanakeun kahadean. Eta semata-mata merupakeun anugerah ti Allah, hidayah taufik tilulung ti Maha Kawasa urang bisa nyieun kahadean. Da kau kasadeina digerakkeun manah urang ku Allah, kau sadeina diri urang dipasihan hidayah jeung taufik ku Allah, hanya urang bisa ngalaksanakeun kahadean. Loba jalma imahna digeureun masjid tapi tara ka masjid. Loba jalma upin kana adat tapi ngalaksanakeun kana salat. Loba jalma upikeun ka pangaos, upikeun di eta tempat aya pangaosan tapi tara lahi, tara angkat ka eta pangaosan. Berarti eta jalma teu meunang hidayah jeung taufik ti Maha Kawasa. Berarti ketika urang bisa nyieun kahadean, ketika urang bisa nyieun amal soleh, ketika urang biasa ibadah ka Maha Kawasa, itu bukan atas kemampuan diri urangnya ira, tapi itu semata-mata merupakan anugerah hidayah taufik ti Maha Kawasa. Urang mah teu punya kemampuan naon-naon. Sehingga ketika aya jalmi muji ka urang bahwa urang bisa ngalaksanakeun kahadean, ketika aya sanes muji ka urang bahwa urang termasuk jalma anu sae, maka enggal kembalikeun eta pujian ka Maha Kawasa ku ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Ari sadaya puji eta kagungan Gusti Allah anu Maha Herangan sadaya alam. Jadi punya ketika urang dipuji ucapkeun alhamdulillah teh lain bunga eta teh. Lain siga naon teh? Siga anu banggakan amal urang, siga atoh lain eta teh. Justru ketika urang dipuji ku batur ucapkeun alhamdulillah, eta teh ngembalikeun pujian ka Gusti Allah. Sabagian jalmi sabadoe utang ketika besar urang dipuji kan ucapkeun alhamdulillah, siga nu bunga, siga naon teh? Siga nu bangga kitu-nya kana amalna, padahal ucapan alhamdulillah sebagai pernyataan membalikeun pujian kagungan Gusti Allah. Ceuk kasanan mah abdi mah teu pantes dipuji, abdi mah teu pantes dialog, nu pantes dipuji jeung dialog mah hanyalah Gusti Allah. Mata ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan ceuk hate urang teh sadaya puji kagungan Gusti Allah. Nu parantos maparinan pituduh sahingga batur ngangkat ka urang jelema naon hade. Mudah-mudahan ya Allah abdi sing seperti sangka manehna. Padahal kan wae apa kana kakurangan diri kajaba saha. Jadi urang sorangan terus tuh. Abdi nyangka ka ibu kieu-kieu campur jadi ibu. Ibu nyangka ka abdi wah loba kieu-kieu campur. Da urang silih naon ukur, silih sangka.
cerita gini, cek pejabat pernah jadi rahayat, cek rahayat pernah jadi pejabat, itu jadi sangka aja loh. Cek ada mana menjadi artis terkenal, fujuran sekali dulu terkenal jadi. Terkadang kita ada kan ini artis di luar negeri mah, ya, nugas terkenal, nugas terkenal, kan ngabelaan boga boga kenal, boga jegar tentunya, boga deke, boga penjaga, anu saya ngajaga dirinya sabab sieun. Berarti beki tenang jelema, lain beki ini mah tapi beki loba kasih. Kalau sih jelema teu harta di mana teu naon, cek asana bawa TV aja, dan sekarang aku imah jadi wajib berwasi, paling naon, palingan. Tapi ada zaman dulu di bumi segala ayat, kau melipat atas di bumi bari agung, barang mewah naseur, sigana wakna pasti segala di kau, mimiti gerbang di rumah pun kau, kan terkapal, boleh sawah ke kamar di rumah tu, kugerbang kitanya di kepok dari, bahkan siapa makan pasang di pasang CCTV supaya bisa mantau setiap jam keluar masuk ke bumi. Berarti bukti loba harta, bukti loba kasih cek kurang banyak kak loba duit siapa